ulah kaget iya winang no amuing ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina nya hang nuhun ai semakaturan rawuh cageus leuing Bagong asa kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong aduh cageus leuing Bagong alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegih cedit naon ari aing baru kana dewek ibu cedit meureun ibu cegih semahaturan rawuh sepuh nuhun ai jangan euy saya aja hibar sih wilujeng sumping doloy wilujeng sumping belat bot tiap dikit doloy ngomong geuning aya ku disolenang kene da enong lah oh cicing tenang sareng sah loba man baktos cenah kasepuh di angger Prabu Suyudana Raja Astina nuhun kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna mujeuh pot syukur euy keur kumaha pareena di Lebak nah tinggal langkung ka dinya keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balik sia ngomong teh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada teu terang pare awewe na apaan pare mah digambarkeun ada ge dewe Sri Sri apa sia Sri apa anu sok diangge kana gorengan teri teh mah teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sereh goblok si ceponya tong dilawan atuh bari lage sarwana eta ka mana karep we ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep we kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Papangihan aduh euy ieu manuk duit menak tama sia teh jauh teuing ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangge barang di menak ku urang kana tak di punak beleguk teh mah tuh atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah na punjira punuk teh mah aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini punung teh mah beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung teh mah nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung degekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe ditengeulan euy nah mah keur ditengeulan ditudung maling dituding teh beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suwing teh mah
ai suing mah geuning sabang saja entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebegan wae teh soang soak tamato ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek mah eta kudu dilayanan wae atuh teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali da goblok tuh kabeh we gelo ieu mah atuh sarwana atuh awalna can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali belegu ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngutos maot lili sama atuh ai lili mah geuning sok dipais lewe sama beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teh wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana teh jauh atuh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tarida manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah teh
ulah kaget cuman ulah kaget lu ruas aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu iman saperkara hayang panggih datang ka dieu teh euy sumuhun kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat nagara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daya korupsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek rakanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara waluya bakal salalamat syariah tapi Raja Astina kudunya ke hiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolelangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan Moabea enong iya enong iya sih eta nah boga sabariji sing jadu kitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pun kitu deui kahujanan katiisan kepanasan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan waya naon eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong eta naon atuh make nu kitu eta sing aya sok aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris masihan wajib pantatangga teh teh aing ngalangkung teh masihan wajib ranginang bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah bus gitu ada bus wae kana endong semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya Pak buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon dan begitu nih nah ada HP maloba dicingat dinyata gen sipatat geuning ngagarantung barodas tape tama euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang belah pare geuning sian jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh teh aponya haji apo aya apo mah pergi jeupah apu tah mah aya apu mah lain minantu bah umri apud tah mah hari apud mandi-mandi digebuk urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun malauk leutik impun coba deui meureunankeun antap
impun masuk dipakai gini upan pergi dengan mujair lukut sama mana jauh tengah impun karena lukut jauh itu tidak impun ya ampun alah ramai itu mangga senang makanya yang kena ditukeran segala dibikin demi katang terman negara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga ikhlas soleh ini si Semar tersangka si Semar tersangka mana teh soleh mah yang tercedit gini kita nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh ka bina-bina syukur mah syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawa tos teuing prayogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun sim kuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda nak mau hiji-hiji nak lah. Ada di aksaraan MU. Pada dibuka punya ada izin. Lain nama ke izin. Bisi ngoceak dari paku gitu. Dipaku. Hor. Tina naon bahana si Semar. Tina kai abasia. Nah teh. Alah ampun. Bilih ieu maksud. Bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ye endong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon manepot ye teh ti kapungkur pun lanceuk teh ngalamun wae hayang mio tepira hor padahal loba atuh cicing lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu lin ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk pajak geuning hayu urang ucing ulin oh bro jadi ieu teh dibikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger cerita ida bawa ka jauh bagja nu taya papadana pena stiker sayang tumampar ieu ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngablesat kawang-awang lu dulu itu nah amuing nah ya entong nah sete koplok sakira terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheuyan kai dek ngado ilmu kai tejo loba Kurawa teh sia kunajar 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu ya kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa di heureuyan nyao meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu dipaeh aswata macana ka dieu
Ayo keluar Semar, keluar. Aya. Lu. Tuman. Oh, kolot eta didengkek nepi ka hare-hare. Pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong. Jauh ka jalan teh. Di mana belana kanu jadi bapak? Mana letakna ka nyaah teh? Ayo nyarita kawas nu rek bela rek kanu jadi kolot aya buktina geuning. Ngan barang pentana we tiba heula. Oh, panasan. Padalenge teh Mikir lain heuleu. Siang ngejedog bae. Sejurik. Woi, modal siap. Halo. Woi. Silakan dulu itu lanceuk aing dialungkeun. tulungan atuh Nah, ya kejadian jadi kieu ya. tolong. Bibi dawala wis kena dihin pinasti kesah yang ini. Dawala anu parantos ngagoloh-goroh ti corona. Aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia. Unirahangan tika dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa. Memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa. Sabab moal kapangih asli lamun kabeh teu ngalibatkeun diri. Sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna. Para robuna, para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan. Kabeh hartina aktif, kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi. Ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan seolah-olah sekeseler kaula. Dawala memang meureun kudu kieu jadina. Perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit
daging patepung dijeng daging tulang patepung dijeng tulang getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang berbangun ia membangun kaya ngimpen saresa kedapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngamuk kastori kieu ye nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu nama maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala geuning uninga kangaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ya jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula mah ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam
gening di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan. Oh jadi ditunggakeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep deng-deng papak sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhan teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhu nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kantenan kula nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus apuket tama atawa nu hajat penginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat apukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung pelan mung kedah kumaha ngarensekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara salangkatangtosanana maneh kudu ngalalakon enak rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya
Manya nu boga lalakon tapi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin Kang tenan bener nuhun peureumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sacidu betus sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu cahya sesekar ningwang mulut cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang dawala abdi ya sabak awak maneh yang nepi ka ginding kieu ya aing teu make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos ekomengi ieu lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat aduh Surya hartina cahaya caang maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut maneh teh teueuh ningrat yang hakaranya ho aing mah geuning teueuh gedean nya teu sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya ningkat jadi lurah nya sugan kada jadi camat nya lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekaplan nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet kampung ai keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan negara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh
saat sana ngarengseken ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur bakal kaciri lemah na maneh teh jiwa hoda kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init ka itu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo wah gaya nu dae ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe urang mana urang Pasir Langu lain urang Cimareme lain Batu Jajar lain Gana Soli lain Gana Sasmita lain atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna wayahna elehkeun ku maneh tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna tah kitu asik jang tersangkanya taya bukti kajelema anu sadar kajelema anu sobar kajelema anu tedendam kajelema anu sok ngadoakeun kajelema anu ngadoliman urang buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh Gusti jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana wah palintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jig maneh geura ini sumuhun da atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sorak ieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun aduh sok ngomong ngomong atuh tuluikeun ya entep tina tangkal kai tong dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula
cukup non gening loba ade-ade di antarana ade Ari ade Dodi ade Karsa ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sarang adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon sagala pagejeng ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung sing bener susuguhna ka eyang naon atuh nog hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang kembali jadi aing kabawa aku tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunga jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sup maka hidup oh saya mangga sok mepak bayu mana mepak bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polongpongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lepet kana gor hareup kaca bejana ya saya marah cenah kaca aduh kabeneran ngeneangan nu jadi adi meureunnya tetehnya kadulur deng delek deng tumilar gitu mah deng delek tumilar gitu mah oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi tidak lapur ini galangkung kesakedap rusuh sakedap kesakedap kurang ngobrol heula rusuh daya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap we urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan dukau pemik kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas itu getih si dawala anu nyak silakannya dulu dimana pirag-rageunana milarian naon dulur ulan saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan da kudu boga barang cecermet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling ulang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karembo aing disebut gelo teh eta kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh
dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana deh kaula teh sabenerna teh puguh padomukan kewe apruk-aprukan ye anak jalanan alah tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di Parura Adi nya warisan di Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ke Mangga Sri ku Mangga Sri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat aduh jadi pangna di paehan teh dituding maling bulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik bulan eleh teu menang eleh lompat teu menang lompat paribasana dendam abdi kadunungan makanya eta teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok ya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi halorea ngadunungan ka Arjuna moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh tong sok kitu eta mah keuna harewos mah nya kitu kulan ngaran maneh teh cepot bapana Semar abdi di paehan dawala ai ngeunah abdi teh boga di paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu bulan sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga acara kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah yang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah hayang nyamongkeun heula gawe we aden nya nyamongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun abdi moal ina mah ngandungan ka sasage bakal getol ina mah nya gitu lah mau balak betong mau nampi jaipongan ini mau dia aduh ampun hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun lah pangmaleskeun naon kana kajarian dulur abdi kasaha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan kudu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat gini anu sok harewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas eta surat Anas nya kuning ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah aya nya
ganas make surat kumaha kandayat omat butuh ganas truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kurang ngiringan abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarana deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaula teh asa kaula anteur de kawin heula ngiringan deuna ngiringan iya ya dek tanyaan oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sungana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya mun salakina mitoha kaula ya urang paehan heula we satria pula ngaran kakasih teh Bambang Suryaningrat di mana ini teh Jalan Cagak batur mati nagara ieu mati Jalan Cagak nama rukana bakari doeun raja boga minantu ka urang Jalan Cagak sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena aing ge dayang seuri atuh eta mah jeung di Jalan Cagak nya ieu budak itu tukang banyol ieu iya aduh campur urang baretona urang anak Darso nya ngan pamajikanana geulis aya teh tukangna tah ieu teh bapak kaula bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut ngakon ti zaman bolon wayahna aku cai teh pun anak ulang ieu bayai bapana goreng patut abdi mah kapungkur keur leutik cacingeun nya ririwit tina cacingeun teh abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon bakal goyang cager tuluy kasurupan iya wah rupa-rupa penyakit da komplikasi kuring teh roromeheun hapur penyakit teh ai inungna tah waktos nuju dilahirkeun inungna teh kabur nah da teu dipangusahakeun ku abdi wah jelema prihatin ieu jelema sangjara popois gede huluna ya tenang bener maneh tega larat tega pati tega bogoh ka putri sok nuhun atuh ridho bapana lamun nepi ka paeh paehan ulah nya ara abdi teh kudu jadi anak teh kumaha ngalunyak ti budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan wah nganyuk ka hutang murkana teh ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh iya jelema ripu ieu malahan kahayang teh gede anu teh hayang ka beli HP HP di mana tadi Cipatat Ngagarantung baroda sini tina sampe goblok tape teh mah atuh ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atlet eta tape tempat capek masuk di renos sok di sama cabe sama ai cabe masuk di bose besa sama satu tong dilajana no eta kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet gadengekeun batur deui aya senopati nepi ka belenggu ampun lain eta mata nepi ka sadek kitu ai juga naik jengkol tadi mah Suryaningrat ngaranna urang Jalan Cagak
iya deket kang pilot dirinya deket kang pilot iya iya teh sebenarnya passion kai kayak itu kayak kata makan ya kebantis dek muli kai lain dek menta iya sok ya atuh kitu naman sok tapi eta nu tukang ulah aya di tempat ayo lalaju di sisi ya atuh da bisi ke galai di tengah mah sok di dieu didoakeun ya anak king jeung mata waking basa emak belum tanjung rebun-rebun mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop pegangan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun naon Buya teh Buya geuning hui dibebeskeun kana lebu nu panas tetep Buya hui bubuy tak gitu jok kesep mangga hayangnya oi kasep nanti sudi aing ke jelema balangsa mah boga minantu ti ulah pepeskeun huluna euy ieu garing ti koro aing cai cai nu amis euy teh manis euy aing raja nu gelut ieu sia bisi pada kalut nuhun jika katu pilih passion bala-bala entong menyaraja akan bala-bala saja garing ti koro goblok nah syain amis cai teh ih sugan teh gula panginten orea geusi aduh paling dijejak sia hebat ti budak teh ieu ya moal aya nu leuwih ti patih nagara ngadeukeutan panitia we abeh teh jauh hakaneun eta teh keur aing teh nu tadi tedus teh indah abdi lapar sia mah gentian sia mun dibeak kabeh geuning sia atuh tong dibeakeun kabeh nya atuh ieu bilih palai urang ngisingkeun deui ku abdi aing kudu ngakan waduk moal kuat eta budak teh 7 poe 7 peuting teh budak teh tatapan suhunan kuat teh ti gulutuk siapa kali nu gela wae deuleu patih nagara mah di jero guha anu pinuh puluh paropa sasatoan sato nu meunang kabeh oge leutik atuh teh mah tapi anak sim kuring mah dina sumur dikeum dikeum na sumur sabaraha bulan 3 tahun satengah teu pae eta pae anak tetangga teh mah anak kuring mah henteu anjeun nu gelo ieu mah geuning naon lu ayah kasihan bunga-bungahan dari dalam Indonesia ini tatabuhan kieu tatabuhan tereh narima amplop Satria kula siapa harane ngaran kaula Trijaya Sakti aya eta abdi gorengan teri meuni teu nyari sia pandai sia pada geuleuh ka aing ngewa banyak Kang nyari maksud jeung tujuan kaula gerak turun tina kerajaan ya kudu dipilih ku rakyat belajar tikek gue
Ganjang jigek keduanya pemilihan umum. Iya masih sistem kerajaan. Sanajan raja adalah tetap lembaga pangluhur nama rakyat. Sanajan raja nasi lain lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk. Aja nu tiket euy. Lain zaman kolonial teh. Mikir teh diakan sia ku aing. Iya ku aing ngeulakeun. Wani akan Dicacag sia. Kecewanian jelema euy. wah penek-penek tapi wani. Sering sanggilan PTK euy. Nya geleutik aya loba mah deuleu. Eleh sia teh. Da elehna sia teh kudu leutik. Di gunung Sok aya aya kabudayan sok tulang setum. Coba teh setum tulangan. Abong nu gelo. Kaula Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala. Kurang ajar. Dorakati kolot sia teh kala. Non, sia dorakati kolot. Wah, sia. Lamun kitu carana aing tong. Maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar. Heulakeun ku sia akan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay. Sia disangka cikur ku aing. Naon? Sia cikur. Teu nyambung, goblok. Cikur mah deuleu perintah. Urang teh kudu cikur ka pangeran. Syukur, reguk. mau buta tuh akang mau apa? Aing syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur. Teh mah cukur. Cukur mah kue nu buleun. Cucur. Nah, sia teh cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan. Bujur teh mah. Coba gerak keluar Batara Kala. Ayo, ayangnya. Tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen. Urang patutunggalan anjeun jeung kaula. Benar. Tega lara. Tega. Pati. Dor. Ditunggu di luar. Ya, siapa anda? Ayo kan Jadungkeun aing. jantan anak buah anak film Urang patutunggalan sajen aing. Ya. Kabina-bina teuing sace. Ulah hayang kana caekek. Cucurut hadapeun batu. Ulah hayang kanu pegek. Camerut sia teh gede nyatu. Ya. Urang silih hina jeung aing. Hina kumaha lamun ambek eleh. Naon lamun ambek eleh. Sok sia. Hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka sileung atau sileung heula ka dewek. Dewek heula ka sileung jadi perangna perang mental. Dor. Saha nu gede amok di antara urang duaan? Aing heula. Sok. Sia teh goreng patut. Pege. Ketos. Nyaho sia ketos ngucur ceuli. Bau. Sia teh bangsat garong. Culametan. Leuheung lamun bogoh ka budak orang pada sia teh ka nini bogoh teh. Eukeun mah hapur sia teh ongko. Roromeheun. Purujus. Ai kabeuki nu umum mah batur masangu dari betimuning. beli bebeakan Naon timuning dicoek ku simut. Naon ngeunahna? dengan pancing Kata mah sia teh mau sungut. dengan pancing Sajabat teh mau sungut teh sia teh mau bangke. Kuat euy. Kuat euy. Geus. Naon teh? Nutupan ceuli teh kadenge sering jadi teh. Paingan anjing. Paingan anjing.
Paingan teh ambak atuh. palingan teu ambak da ceulina dicocokan si goblok daguan deuk nek nutupan ceuli bener ngarulik dah ya. sok manehan ka aing ngahina si gelo naon si gelo naon biteh Ajeng Ajeng ngabekok ya eleh ngabekok ya teh goblok eleh amat eleh tapi aing eleh pinter aduh tombak